ulang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-7. Neng Dewi seolah-olah diantep ku Japar para wargi sadaya. Sedang Japar mah anjeunna teh guyer we sareng rohaeti sareng nu anom kitu. Mangga kumaha terasna dongeng urang teraskeun mangkaning Neng Dewi keur kakandungan tos 7 sasi. Peryogi waraga atuh para mitra cenah keur ngayakeun 7 bulanan padahal mah para wargi anu sakedah nama upami urang sami-sami beragama Islam mah 4 sasi. Margi katerangan nyebatkeun nalika 4 sasi teh roh dilebetkeun kana eta jabang bayi nu aya dina kandungan kasih utun inji. Janten Allah subhanahu wa ta'ala niupkeun roh ka eta jabang bayi. Ka eta si utun inji nu aya dina kandungan nalika yuswa 4 sasi. Janten nalika 4 sasi mah tos aya rohan. Kitu nu mawi sok seueur cenah. Disalametkeun ku jalan syukuran, nah maca ayat suci Al-Qur'an, nah kumaha sareng sajabina para mitra nyangakeun bae kumaha saena. Mangga urang teraskeun i dongeng namun 7 sasi mah cenah talali karuhur mangga wae para wargi sadaya. Ngan ulah diagung-agungkeun ulah duit kanyiepkeun segala rupi keur 7 sasi. Mangga urang teraskeun. Kersaning pitulung sareng kamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwuwuh aya milikna jabang bayi nu dikandung. Sorena kira-kira jam 4 sabada Neng Dewi ta salat asar. Kasemahan ku saurang awewe pantaran Neng Dewi. Umurna 30 tahunan si horeng urut babaturan sakola waktu di SMA demi katelahna Julaiha. Atuh puguh we Neng Dewi asa dina pangimpian bisa tepung jeung urut babaturan sakola. Dilawang keneh geus siri langkul duahnana pada sarono. Da puguh aya 11 taun teu tepung. Ari katamah-tamah keur sakola dalit naker. Asa jeung ngedulur petku ini. Neng Dewi harita tuluy nyarita. Nyaan asa dina pangimpian Dewi maju. Teu sangka bari cepat tepung deui. Ih puguh jujuge inget wae samalah peuting kamari dua duka peuting mangkukna nya. Kaimpikeun Dewi teh keur neneangan hayam jago leupas. Dina hitungan teh nya ceuk 7 teh nya. Hayam teh geus leungit. Tong diteteangan gak capek-capek. Ari lilir kalawana ningali kana jam kakara jam 1 kurang. Ceuk nu jadi inung teh teang atuh ka ditu aya boga sobat mah bisi gering. Mata kancang we jujur teh ka dieu da nyaeta sok sieun nya gering. Tapi kabeneran sehat jeung keur kakandungan. Geus sabaraha hiji boga budak teh mi? Jujur mah nanyakeun budak teh mah nanyakeun boga sabaraha rakit muning atawa boga sabaraha hektar sawah barina ge ceuk Julaiha meuni oplok ngobrol. Naon geus boga sabaraha hiji kakara ayeuna rek boga budak. Samala rencana mah isukan rek salametan 7 bulan kitu ge moal samodel batur anu keur rujakan itu ieu. Dewi mah ukur rek ngabubur we. Api laku salametan 7 bulan ngabubur Dewi. Mana sinakeun puput umur puputnya puput puseur maksud teh. Salamatan ku bubur. Ari salamatan 7 bulan mah bari mungaran sakuduna mah hajat numpeng jeung make rujakan 7 rupa. Bebetian 7 rupa kudu aya itu aya ieu jeung kudu make pangradinan komplit lah. Kira-kira tuh Dewi rek salamatan 7 bulan ngabubur onaman mah mending ngahinakeun teuing ngahinakeun diri sorangan. Ibatan ngabubur maka jeuna entong we sakalian barina oge. Bener lamun ngingetkeun kana ka era maju. Nanti mana tuh pikeun biayana ari kudu aya itu ieu mah. Sedeng Dewi rek ngabubur ge duitna. Pamayar hutang di tatangna. Matak naon menta kanu jadi salaki atuh piraku teu mere pikeun biaya salamatan 7 bulan. Apa nu ditahan kandungna teh tetesan getih salaki. Teuing tujuh. Ceuk Neng Dewi ukur sakitu si janu berat nyaritakeunana. Kaayaan nu jadi salaki. Ku sakitu ge Julaiha surti kana eusi hate Neng Dewi. Berai Julaiha muka loket nu dikaluarkeun tina tas kalawan pokna bari nuna duit salamar 50.000. Ju nyumang sapeser. Teuk balanyakeun secukupna. Ulah ngabubur teuing era lah. Ngan wayahna Juju mah bisa milu nyaksiannya dina waktuna isukan salametan. Julaiha ngasupkeun deui loket kana tas.
Ari Neng Dewi teu buru-buru ngarawatan kalah ngahuleng. Bari cuma 5 taksiran ngerasa bungah pacampur jeung sedih. Sabab teu sangka-sangka baris menang milih ti Julaiha sobatna. Atuh Julaiha pokna deui bari neuteu. Top ngarawatan atuh Wi. Ngan wayahna jujunya teu bisa ngabantu gede-gedenya. Dewi teu buru-buru ngarawatan sotenan lain ku soal gede leutikna. Nah Dewi ngerasa bingung kudu kumaha malesna kana kanyaah ti anjeun. Paling-paling Dewi ukur bisa ngucapkeun nuhun kalawan manjatkeun doa. Mudah-mudahan kanyaha anjeun aya nu males leuwih ti kieu. Oge utamana mudah-mudahan amal anjeun masing meunang imbalan magfirah ti Nu Maha Kawasa. Ditarima tuh ku Dewi nyajunya. Ceuk Neng Dewi bari nyusutan Cipano. Nyampe kerawatan sawangsungna juju. Kudu oge ngaduakeun mudah-mudahan di mana waktu rek ngalahirkeun sing lungsur langsar, sing sehat, sing salamet. Oge budakna sing jadi umat anu soleh disagigireun gede milikna. Keun ira-ira juju ka dieu deui. Da lamun bebeja kanu jadi inung mah rek monok mah di dieu pasti ngenong di dieu ngan teu bebeja. Ongkoh anu jadi inung ke sore rek mangyieunkeun kue kanu rek hariaan. Amun ka dieu deui bareng jeung nu jadi salaki nyajunya heug tepungkeun. Ka Dewi bisa diparengkeun tepung di jalan pasampangan. Nya lamun boga salaki mah meureun ayeuna ge bareng jeung salaki. Nacan boga salaki kitu. Neng Dewi teu paramitra ka Juju. Geus kan menang 2 tahun maot alatan tabrakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus lila. Nya we geus aya 4 tahun maleuwih boa. Hari ayeuna ka urang mana? Teu ka urang mana-mana ieu ayeuna mah nyabeulah we. Nah tuh lain buru-buru dia boga salaki mumpung ora keneh. Budak teu boga piraku eueuh nu sukaeun ka anjeun. Kamari ge kungsi aya hiji lalaki tepung di kota. Harita jujunya balik digawe. Manehna nanya ka Juju, ceuk Juju teh wangsul ngadamel. Terus kitu manehna ngajajabkeun ka imah make motor yeuh. Isukna teh kurunyung datang deui ka imah. Bisa keur 4 kalina nganyang ka imah. Kanu jadi inung ditanya. Nah sakadar amengan wae nah aya maksa saja biti amengan. Ceuk manehna teh manawi ibu ngarujukan cenah kalayan euis ridho dipiharep ku abdi saterasna. Abdi teh hoyong ngaduh deui istri, margi abdi teh tos lami ngaduda cenah kitu. Bireh pun bojo parantos ngantunkeun. Kudu jadi inung teh nanya ka Juju, ku Juju teh dijawab kieu we. Pamisa kinten engkang moal ngaraos lingsem mah sareng moal ngaraos kaduhung mileuleungkeun abdi, nu teu aya kagaduh mangga wae kitu ge upami engkang leres-leres teu kagungan istri. Ceuk manehna mah saleresna pun bojo parantos ngantunkeun. Geus ditangtukeun waktuna salametan kudu jadi inung. Ieu teh manggi beja ti tatangga eta lalaki teh boga pamajikan karana bengsrat. Harita mah ku Juju teh teu waka dipercaya we. Ceuk pikir teh bising ieu teh sangkaan Juju henteu jadi ka eta lalaki. Dina hiji poe ting poe naonnya Juju teh ka pasar rek meuli keperluan dapur. Kaluar ti pasar si Orowodol teh ketangkep teh bah kacerek daleg we ku Juju. Keur gaganengan we jeung saurang awewe. Katinggalina mah siga bonon. Make rok mini, bibir urahak beureum, panon di shadow, buk ponok, siga naon teh hulu cangkurileung. Kecot we Juju teh nyiduhan ka hareupeunan tuman. Lalaki ranyuweul teh meuni reupeuna krai biasa tuh diceduhan ku Juju. Untung we Juju can jadi kawin, lamun geus kawin mah kawasna diganyang cucungi ka awewena. Diasah anu kana eta kana aspal tuman. Di harita manehna teu nete-nete deui ka imah. Taksiran ngerasa era meureun katohian ngabohongna majarkeun teh teu boga pamajikan geus maot. Dasar si kasebelan si Orowodol teh si buruk kokok teh ceuk Julaiha nyaritakeun hiji lalaki nu rek miharep ka manehna. Eta urang mana lalakina nah deukeut jeung Juju? Neng Dewi talete bari neuteu. Teuing urang mana mah di daerah Juju mah eueuh lalaki renyuwul kitu atuh. Ngan kana ngaranna mah apal. Apalna lamun teu salah mah si Japar ngaranna teh. Tembal Julaiha lenyap hate Neng Dewi ngalenyap. Ngadenge carita anti Julaiha nyebutkeun ngaran Japar ceuk pikirna palang siang Japar salakina. Japar? Neng Dewi rada ngahuleng. Nya Japar ari kitu kumaha nah Dewi apal? Kangaran si Japar si borokoko? Julaiha nanya bari neuteu. Henteu Dewi mah ngahuleng sotenan ras ka Juju we. Bisa kumaha teuing panasna hate Juju lamun geus kawin teh mah. Geung jadi salaki kapanggih reurejeungan jeung awewe sejen. Tema Neng Dewi sedang hate mah boga curiga kanu jadi salaki. Palang siang nya Japar salakina boga dipamajikan.
Nusa kumaha dicaritakeun ku Julaiha teh. Kudu cek juju ge lamun geus kawin mah teuing lah. Teuing kumaha ulah-ulah boga botol kecap ngahanca kana tarang duanana. Untung mah cek juju ge can kawin harita teh. Lain ku kitunya eta lalaki teu sieun-sieun doraka pamajikan aya keneh disebutkeun geus maot. Katingali kupikir waktu manehna nyebutkeun. Teu boga pamajikan tur disebutkeun pamajikan geus maot. Sigana teh teu riuk-riuk nu ngabohongnya. Ih da nya atuh teu kaciri-ciri nu ngabohong. Dasar lalaki nyeusi si brokokok teh. Meni hayang namlog we beungeutna ku sambal tarasi. Lamun panggih deui jeung manehna moal poho kana rupana lah. Masih geus aya taunna ge. Komo lah kabawelek awewena mah si kasabelan teh nyaan nya jetak-jetek kitu. Ih aing mah. Eta awewena pantar kumaha ngora keneh. Cek Neng Dewi kapapanjangan tur talete siga nu panasaran hayang ngayakinkeun. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia ditanyakeun harita teh atuh. Naha eta awewena ngora keneh atawa kumaha? Julaiha ngajawab. Komo we ngora keneh mah. Wi, pangawakana rada pendek ti Dewi. Pakulitanana hideung santen, bukna ponok. Dina palabagadona aya karangan. Jeung palababitisna teuing tapak bisu, teuing tapak borok, rada kiwed. Ngan teuing ngaranna mah. Lamun ngaranna lalaki geus apal tan lalakina mah si Japar. Nya, juju mah meni izin da kerta ka ngaran si Japar. Izinna teh ku ngabohong we nyebutkeun. Teu boga pamajikan geus maot, ari kapanggih pisan ku juju. Deket pasar keur gegenengan jeung si Bonon. Ceuk Julaiha nataan tangtungan jeung rupa saurang awewe bari bangun nu nafsu. Atuh lain heung cakar dodonges awewena ku juju. Lamun juju geus dikawin mah leuwih teu dicakar nyaan, diasah kana aspal. Ceuk juju ge kadangkala botol kecap didagorkeun kana tarang duanana. Dewi, lamun ngingetkeun kana pangebetah jeung sono mah nya juju teh betah keneh, sono keneh ngan hate inget we kanu jadi indung bisi ngarep-arepeun. Makanya inung juju poe ieu rek ngabantu kanu karyaan. Ku kituna juju rek pamitnya sakali deui nya juju hampurannya bisi aya kasalahan atawa kahilapan nu karasa nu teu karasa ku juju. Maklum sok loba banyol. Jeung wayahna isukan juju moal bisa nyaksian Dewi selamatan 7 bulannya. Juju loba pagawean. Ceuk Julaiha. Pamitan rek balik ke bari nyolongkrong sasalaman. Samalah make jeung nyium sagala. Sawangsuna Dewi kudu dihampurannya rajin ka dieu teh. Teu dihormat ku Dewi. Sajabati kitu sakali deui nganuhunkeun kana pangasihna ti juju. Kalawan ditarimakeun lahir batin. Ulah kapok nya junya. Make jeung kapok sagala aya tuwi nya. Salame kanu jadi salaki Dewi nya. Samalangke di mana geus salamet ngalahirkeun tur geus jagjag. Pegulin ka ditu jeung salaki Dewi tepungkeun ka juju. Saub canyaho ka salaki Dewi bisi patepung di jalan pasampangan. Insyaallah ju. Tembal Neng Dewi torojol bi ijot norojol. Pade angkat ka mana neneng? Cek bi ijot bari ngadeuketan. Pade wangsul bi. Ini enggalan teuing geulis da siang keneh atuh. Laras ai siang keneh nama mung itu pun biang bade mabantos di nu karyaan. Keun iraha-iraha abdi ka dieu deui. Ya tuh biha tuh lumayan kayak ngagaleuh lamareun. Ceuk Julaiha ngeupulan duit ka bi ijot. Nah, nenek mah mending ngarepotkeun pisan ngan maparin artos sagala. Atur lumayan kayak ngagaleuh lamareun pupurieun ageng mah henteu. Unyuk nuhun atuh bager, mugi-mugi singka gentosan deui langkung ti sakieu. Ceuk bi ijot bari nyuhun duit. Sawangsuna bi dewe haitunya. Hayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema Dewi bari ngajajabkeun saseret teras kitu deui bi ijot nemalan meh bareng. Sanggeus seju jauh bus Neng Dewi ka jero deui dituturkeun ku bi ijot. Upit tamunan mah teh saderek neneng. Ceuk bi ijot bari nutupkeun panto sabab geus buri. Lain di urut babaturan sakola waktu di SMA. Ngan geus asa jeung dulur we ari ka tamat-tamat. Di SMP kelas 1 nepi ka tamat SMA teh babarengan. Sirikna sakoko sainum jeung manehna malah diuke pernah sabangku. Uguh tadi nama abdi teh ngerasa bunga campur sedih di nu teu disangka-sangka abdi bakal narima rezeki ti manehna.
Asal nama abdi nyaritakeun isukan rek ngabubur salamatan 7 bulan. Cek manehna teh kira-kira salamatan 7 bulan ngabubur ngahinakeun teuing. Lamun kitu nyalametkeun budak puput pantes. Kububur ge ku kue hahampangan. Ari salamatan 7 bulan mau ukur ngabubur mah era. Geus kitu teh golosor manehna mere duit ka abdi atuh abdi teh. Dina nganuhunkeunna teh ngarasa sedih. Ngapain sabaraha neneng? Mere 50.000 tak aya duit nage salamat. Teh Maneng Dewi bari nemongkeun duit. Ya Allah 50.000 neneng. Alhamdulillahirobbil alamin. Geuning mana ge milik mah neneng sanaos dituang laka teu masihan oge. Rupina mah milik si Utun Inyi. Janten kumaha atuh enjing teh neneng cios bari ngabubur teh. Cek Bi Ijot milu bunga bari neuteut. Wah ngabubur di urang numpeng we. Saaseupan mah sakalian pangabalanjakeun kaperluan keur bae keun saeutik-saeutik oge. Nu 10.000 duit abdi keur mere ka paraji. Kumaha upami kieu atuh neneng enjing mah balanja we heula. Wios pageto salametanana dari didadak balanja teras didamel mah. Moal kabujeng komo bade ngadamel rujakan mah kedah aya bebeutian 7 rupi. Pageto teu nanaon atuh isukan balanja. Migawe mah kajeun rek menta dibantu we ka Bi Isah jeung Bi Uci. Ngan eta Bi sanggeus abdi ngarasa bungah dibere duit ku Julaiha. Kasambungku kareuwas jajantung ngadak-ngadak jadi ratu. Pangacian asa kalalabur. Ceuk Neng Dewi make jeung ngarampa dada sorangan. Upi kitu naon nu diangge kareuwas tuh ku neneng teh. Bi Ijot terus neuteub kana beungeut Neng Dewi. Teu hararese barabat Neng Dewi ngajelaskeun rada panjang lebar sakumaha caritaan Julaiha sobatna tina perkara dipikahayang ku ngaran Japar. Tur kapanggih deukeut pasar yen umi kahayang ka Julaiha teh kapanggih keur gegendengan jeung saurang awewe. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Teu hararese barabat Neng Dewi ngajelaskeun rada panjang lebar sakumaha caritaan Julaiha sobatna. Dina perkara dipikahayang ku ngaran Japar tur kapanggih deukeut pasar. Yen anu mikahayangna ka Julaiha kapanggih gegendengan jeung saurang awewe. Sedeng Japar tadi mah ngakukeun teu boga pamajikan. Disebutkeun pamajikanna geus maot. Sanggeus Neng Dewi tutas ngadadarkeun caritaan Julaiha atuh Bi Ijot pokna bangun reuwas. Ya Allah, ya Robi, moal ade Japar caroge neneng kitu. Duka teuing atuh Bi, kan lamun nya teh Kang Japar salaki abdi. Boga deui pamajikan. Bari waktu mikahayang ka Julaiha nyebutkeun teu boga pamajikan. Tur disebutkeun pamajikanna maot geus kacida teuing we nganyerikeunana ka diri abdi. Ngan hadena we Julaiha teu jadi kawin. Lamun jadi teh mah heug abdi pareng panjang. Nganyangka manehna tepung jeung salaki. Duka meureunah kumaha pijadieunana kana pasti duduluran abdi jeung Julaiha pegat malah jadi goreng. Gusti nu Maha Agung. Upami leres teh mah aden kagungan deui bojo kanu sanes. Nyaan telenges pisan ka neneng. Eta urang mana saurna Neng Juju teh istri nu sasarengan sareng Den Japar teh neneng. Ceuk Bi Ijot para mitra teu leupas tina paneutupna. Duka teuing da Julaiha ge teu nyahoeun padumukanana. Ngan ceuk panehna sanajan teu panggih geus aya taunna oge. Moal poho kana rupa awewena jeung rupa lalakina. Malah tadi rupa jeung dedegan awewena dijelaskeun tangtungan maha pendek ti abdi. Pakulitan hideung santen buukna pono. Dina gado aya karang jeung bitisna rada kiben. Duka tapak bisu, duka tapak boro. Ceuk Neng Dewi ngadadarkeun deui dedeg pangadeg. Jeung rupa awewe sakumaha anu dicaritakeun ku Julaiha waktu tepung jeung manehna deukeut pasar. Nyaan kacida eta aden pamileres teh amanya. Sakumaha kasauran Neng Juju yen aden kagungan deui istri bari kapena ku Neng Juju sasarengan sareng hiji istri. Nanging keta neneng ulah waka kagungan sangkian teuing ka Den Japar kagungan deui istri sakumaha katerangan ti Neng Juju.
jalan dengan jalmi mah boh pamagat boh istri seueur nu sami pilih jenengan jambar sanes Aden jenengan Japar teh da seueur nu sami atuh pamaget teh cek Biijot narik deui timburuna cek pikirna bisi lain Japar dununganana da memang ngaranjal mamah loba nu sarua atuh Neng Dewi teu kungsi loba carita deui gancang we ka cai sabab geus kareungeun nu azan magrib di masjid balik ti cai tuluy ngalaksanakeun ibadah salat di kamar meni husu naker malah sabada salat teh manjatkeun puji syukur ku ayana meunang rezeki dibere duit ku Julaiha sobat. Alhamdulillah dina poe Ahad Neng Dewi geus kalaksanakeun salametan 7 bulan. Ngajejehkeun duit pamere ti Julaiha nu gedena 50.000 perak. Atuh nu ngawakilana meulah duwegan Kalapa Gading jeung ngabebeutkeun jajambaranna dina jalan ngolecer ku saurang lalaki tetanggana. Sabab Japar mah salakina eueuh balik-balik nu meuli rujak kudu duitan kudu duitan talawengkar para mitra kolot budak meni ngagimbung dua poe ti sabada Neng Dewi ngayakeun salametan 7 bulan kira jam 11 beurang parang Biijot keur moekeun seseuheun rojol saurang lalaki pagawe pos poka nanya pok nyarita bu serat kangge saha encep tanya Biijot bari narima surat kangge Ibu Dewi temal pagawe pos terus init deui bus Biijot ka jero tuluy ngelol tina lawang kamar Neng Dewi neneng ya aya serat ti saha Bi Neng Dewi meuni curing hak bari nyampeurkeun disangka nama Japar salakina atan ditingali pengirim nasi horeng ti sobatna nyata Julaiha serat ti saha neneng Biijot neuteuk Julaiha Bi nu kamari ka dieu teh oh ti Neng Juju cek Biijot tuluy ka hareup deui sabab ngepelna can beres rai amplop dibuka kalawan surat dikaluarkeun tuluy diilo ku Neng Dewi bari diuk sisiris bang anu seprena tas diganti Assalamualaikum Dewi kumaha cager syukur lamun cager mah sabalikna Juju ge dina waktu nyieun ieu surat berkah sehat kumaha perkara salametan 7 bulan teh geus dilaksanakeun syukur lamun geus dilaksanakeun mah mudah-mudahan di mana ngalahirkeun sing salamet tur sing sehat sing lungsur langsar itu deui jabang bayi sing sehat sing panjang umur gede milik tur sing jadi insan anu soleh oge sing jadi kulawarga anu bagja jeung eta Dewi basa mangkukna Juju ka dieu teh angkanan mah rek menta foto ngan foto poho inget-inget sote geus datang ka imah cing sugan boga foto Juju menta keur tanda mata pangeling-eling syukur-syukur lamun aya foto anu ngareneng jeung salaki Dewi lamun aya kirimkeun ka dieu via pos we teu naon bisi Dewi teh bisa ka dieu mah keun bae keliseuna age ari fotona nu eueuh mah keun nu Juju diupdreuk sakitu perluna Juju nyuratan teh penting nanyakeun kasehatan jeung menta foto keur tanda kenang-kenangan nuhun saacana ge nyawi wassalam ti sobat medok Julaiha kitu para mitra eusi surat ti Julaiha sobatna Dewi ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng sabada maca surat ti Julaiha sobatna Neng Dewi teh torojol Biijot tas beres ngepel di teras aya naon saurna Neng Juju ngintunan serat teh neneng cek Biijot aya naon-naon teh teu oleh nanyakeun ku geus teu asa-asa teh eta nanyakeun geus acana salametan 7 bulan teh jeung menta foto abdi ngan hayang nu ngareneng jeung Kang Japar cenah itung tanda kenang-kenangan teh Neng Dewi bari ngasupkeun surat kana amplopna oh bunut foto panyanten teh aya naon pasihan aya maneneng eta aya kitu foto nu ngareneng sang Aden ari foto mah eueuh ngan kliseuna aya ge eta foto waktu kawin eteung eta mah bisi katanyaan ku Kang Japar rek dikirimkeun kliseuna we da ceuk manehna ge teu naon-naon kliseuna ge ari fotona eueuh mah tah sumuhun kliseuna we kintunkeun ari fotona teu aya mah atuh neneng mungku saha tuh dikintunkeunana da bade ku neneng da bibi mah teu can terang bumina Neng Juju teh
nyarek dikirimkeun via pos we. Teh Neng Dewi bari nyimpen surat kana laci lomari. Gancangna ieu carita Neng Dewi ngirimkeun klise samalah make surat via pos. Nu teu kungsi 2 poe geus katarima ku Julaiha. Kalawan harita keneh klise terus diabder. Ditahan adina bari indit sakola. Isukna pasosore adina Julaiha dititah deui nebus foto. Sabab dina bon ukur sapoe. Teulila adina geus datang tas nebus foto. Kalawan dibikeun ka Julaiha di kamar. Adina mah anggeus mikeun foto teh tuluy we ulin ka imah babaturanana. Barang foto dikaluarkeun tina amplop. Manehanana ati-ati ngaluarkeun foto teh bising ruksa. Nya atuh para mitra barang ditelek-telek. Manehanana aya Julaiha ngagebeg. Gebeg Julaiha ngagebeg kalawan ngagerendeng jeroeun dadana. Bari mencerong kana foto, panon meniti sirikna dibelel-belel. Astagfirullahalazim. Nah bener kitu ieu teh. Salakina Dewi meuni sarimbang pisan jeung ngaran Japar. Nu ku aing kapanggih deukeut pasar keur gegendengan jeung saurang awewe. Lamun nya mah ieu lalaki ngaran si Japar, urus salakina Dewi karunya teuing. Ka manehna mangkaning Dewi keur kakandungan. Karunya teh ku eta we manehna keur kakandungan. Ari katama-tama ku si Japar disebutkeun geus maot. Nya anjeun mah gelo sugan mah. Pamajikan hirup keneh disebutkeun geus maot. Lain ku kitu untung aing teu jadi kawin ka si Japar. Lamun aing jadi kawin jeung si Japar lalaki orwedo, dasar si borokokok teh. Aing atuh kapanggih ku Dewi keur babarengan nyahoeun aing kawin ka salakina. Kumaha pibalukeureunana aing jeung Dewi. Kana pasti entengna Dewi nyarekan ka aing. Atuh beratna lamun ngagugu nafsu kana pasti ngarangsangan ka aing. Akhirna tina duduluran jadi pecah jadi malik goreng. Lamun kieu buktina mah kapaksa aing kudu ngajelaskeun ka Dewi karunya ka manehna. Da satu nyerina ge awewe nu dipangnyanungkeun kana pasti nyerieun. Nyaan gelo lalaki teh teu ngarampak kana angna sorangan. Aing mah ngarasa ijibna teh ku omonganana nyebut kelelengohan. Pamajikan maot sataun ka tukang. Buktina we pamajikanana aya keneh tur sobat aing. Nah si Dewi teh nyahoeun kitu salakina boga deui pamajikan. Atau manehna teu cacarita yen salakina boga deui pamajikan teh ngaragangan. Tapi kumaha nya? Nah ku aing dibukakeun wa ayeuna we kitu Rusia salakina Dewi. Ari dibukakeun Rusia salakina ayeuna karunya sok sieun brek si Dewi gering. Mangkaning keur gede beuteung. Angkewe di mana si Dewi geus salamet ngalahirkeun tur geus jagjag ku aing kakararek di bejaan perkara salakina. Kitu gerentes hate Julaiha. Bu surat ti Neng Dewi teh jeung fotona disimpen kana lomari. Tuluy ka dapur. Barang gawe sabab geus waktuna nyangu. Balikan deui kana perkara Neng Dewi nu tadina geus seberag gumbira. Tapi ayeuna kaberag jeung kabungah teh jadi leungit. Kaganti ku marung kawut hate mikiran nu jadi salaki. Geus teu balik-balik deui aya kana sabulana. Mana mikiran nu jadi inung katutuluyan gering. Sajabati kitu mikiran diri keur kakandungan geus maju ka 8 bulan. Maju ka 8 bulan. Buka isuk buka pageto ngalahirkeun. Ras inget kana caritaan sobatna nyaeta Julaiha. Nyaritakeun teu jadi rekawin ka ngaran Japar. Sabab kumanehna kapanggih keur gegenengan jeung saurang awewe deukeut pasar. Atuh batin Neng Dewi asa beuki pajurawet. Sok sieun nya ngaran Japar salakina boga deui pamajikan. Tadina mah Neng Dewi aya pikiran rek malurus salakina ngan ku Biijot dicarek. Itu sote Biijot temang karunyakeun sabab Neng Dewi burayang bureuyeung gede beuteung. Sok sieun aya kajadian nu teu dipiharep ku dirina. Atuh ku dasar kitu Neng Dewi beurang peuting gawena ukur midangdang jeroeun dadana. Beuki lila asa beuki nyeri ku kalakuan nu jadi salaki. Ngaruksa kana batin nu jadi pamajikan jeung kanu jadi mitoha. Tapi ka mitohana nyaeta Ibu Dedeh kari kulit jeung tulang teh lain bobohongan. Geus suda kana naon suda kana naon. Akibatna kakujul jolna nu naragi. Sabab perusahaan anu dicekel ku Japar loba hutang. Sedeng nu naragi henteu nyaho perusahaan dicekel ku Japar nyaho nama. Nu boga perusahaan teh almarhum Bapana Ramlan. Ari katambah-tambah Japar geus aya kana 2 bulana tara ngantor-ngantor. Ditanyakeun aku kemangkanta badegana Ibu Dedeh ka Neng Dewi.
dibejakeun geus aya 2 bulan balik-balik lamun dianggap kabur teh mah dianggap kabur. Akhirna bangunan kantor jeung barang-barang inventaris dilelang. Duitna dipake mayaran hutang jeung sesa mayar pagawe. Sesa kabayar hutang jeung mayar pagawe teh aya kana 600.000. Dina hiji poe Ibu Dedeh ngagegero Mang Kanta badegana. Kitu ge sorana geus harosos sabab panyakitna beuki parna. Mang Kanta, kulan neng, temal Mang Kanta gancang nyampeurkeun, sabab keur ngajentul di tengah imah. Bade pikir saya naon yun neng? Kadieu geura Mang Kanta, cek Ibu Dedeh bari ngagupayan. Bus Mang Kanta ka kamar diuk dina bangku toilet. Kalawan Ibu Dedeh pokna. Wayahna Mang Kanta ayeuna kasih neng. Pangmikeunkeun ieu duit 200.000. Kalawan Mang Kanta caritakeun beak-beak. Perkara bangunan kantor jeung paparabotanana dijual. Duitna dipake mayaran hutang sabab nu naragih jujol ka imah. Atuh si Japar tara datang-datang ka kantor geus aya kana 2 bulan. Pasti manehna kabur akibat ngagasab duit perusahaan. Wayahna Mang Kanta sing ridho kukuring dikayakeun. Sabab eueuh deui titaheun jeung eueuh deui kapercayaan lintang ti ka Mang Kanta. Oge sajabana ti kitu kuring menta dihampura. Isi kuring aya kasalahan nu karasa jeung nu teu karasa ku diri kuring. Cek Ibu Dedeh bari cuma 5 tur make menta dihampura sagala. Matak ngaleutikeun kana hate Mang Kanta. Neng cung. Ulah kagungan emutan kitu da Mang mah ti kapungkur ge. Tegaduh hati genek malik-mek estu ridho lahir batin neng. Pomi Mang teu ridho kalain ngaraos teu betah mah rupina. Ika pungkur ge parantos wangsul we kasyarakat. Mung Mang mahawatos we ka nen mangkaning nen nuju teu damang tos aya kana 3 sasihna. Jabi teu aya nu tongon, teu aya nu tungon upami Mang wangsul teh mah. Aya ge tuang putra sumuhun neng we 20 anjeun ge nuju prihati, dueuh nuju aya sumuhun. Ageung patuangan. Mana carogena teu aya mulih-mulih sawangsulna Mang anu kedah dihapunten ku nen. Bilih aya kalepatan ageung kahilapan anak kalepatan alit. Mang ulun kumawula dugi ka ayeuna teh. Nuhunna da dihapunten we nen. Temal Mang Kanta dina basa-basana menimerna. Tur lirih ngebrehkeun kabersihan hate pertanda jalma nu satia tur jujur. Syukur ari Mang Kanta ridho keneh. Dikayah ke ye tur nungguan kuring. Kuring ditarimakeun kasatiaan Mang Kanta. Yung atuh gerapang mikeun keun duit kasih neng. Bisi manehna teu boga pikeun bekal nomro. Kalawan sing beak-beak we caritakeun ku Mang Kanta. Urusan perusahaan. Daya keur Mang Kanta bisi aya kahayang keur meuli bako. Cek Ibu Dedeh nyerenkeun duit atuh meunang ngodok tina handapeun anggal. 200.000 keur Neng Dewi, 20.000 keur Mang Kanta. Sawios atuh nen ngaumaparin artos sagala kapan nen teh bade lalanong sun bilih aya kapala sun. Keun bae, ope geura rawatan. Unyuk nuhun atuh nen umang ditampi. Cek Mang Kanta beri mesakan duit kalawan pokna. Punten atuh nen kumang dikantun heula bade masihkeun artos ka neneng. Nya jung geura bikeun. Ibu Dedeh para mitra ngajurungkeun bari batu. Atuh Mang Kanta teu leleda gancang ini tumpak sepeda da ngarah gancang tepi. Caturkeun Mang Kanta geus tepi ka imah Neng Dewi. Nu kabeneran Neng Dewi jeung Biijot lanjangna keur tingjarentul we di tengah imah. Samalah Neng Dewi sajeroning keur diuk teh bari nyabakan boboko. Assalamualaikum. Mang Kanta uluk salam Neng Dewi jeung Biijot saruringha. Kalawan bareng pada nemalan ku waalaikumsalam. Sahan uluk salam teh Biijot tempo kaditu cek Neng Dewi. Korejat Biijot nangtung tuluy ngalengkah ana berai tayalian Mang Kanta. Ih, geuring emang mah ngalinggih Mang. Dupi Neng Dewi aya nyai. Aya, Mang atras kalebat Mang. Temal Biijot bari mundur. Bus Mang Kanta ka jero. Neneng da Mang.
Geuning mangkanta pangestok mang dupi ibu kumaha? Tema Neng Dewi. Manawi kitu we tuang ibu maneneng lah. Gacan aya perobihanana. Munggu ka duka non teh duka engke duka enjing mang dipiwarang angkir di dokter. Cek mangkanta. Gek diuk dina kursi. Biijot mah ngaleos rek nyician cai. Ngaso heula para wargi ngaso. Para mitra pamiarsa, harita Neng Dewi nyarita deui. Kumaha atuh mang abdi teh sanes teu emut, sanes tega. Teu tiasa ngalayat ibu, jalan abdi burayang bureyeung kieu. Mung bati hate we hoyong ngalayat ibu, cek Neng Dewi lumengis. Sawios neneng da kutuang ibu getos ka maklum su. Dupi ayeuna aparantos sabaraha sih Neng? Sasihna mang pamingala ka 10 mang. Tema Neng Dewi nyabakan bobokong siga nu geus karasa. Utantos sasihna, aduh. Mudah-mudahan we dina waktosna bade ngalahirkeun teh lungsur langsar kana aya dina kasalamatan su. Mungkin pidu ana we mang kalayan doa mang diijabah ku Allah. Dupi mang ka dieu teh aya peryogi ka abdi. Kieu Neng ka hiji mang teh saja ngalayan neneng su. Kaduana pada naroskeun perkawis ade na aya muli. Cek mangkanta mungaran nanyakeun heula Japar. Manawi emang tos bade tilu sasi ayeuna Kang Japar teu aya serat-seratna acan. Dikawit kapungkur emang ka dieu teh duka ka mana atuh emang? Abdi ge ngaraos poekeun pami dipilari teh mah. Kedah ka mana milarianana atana pinyusulna. Tema Neng Dewi sajelasna. Kalawan biijot mairan kana caritaan Neng Dewi bari nunda cai kopi sagelas. Leres mang Den Japar teh tos bade tilu sasi teh aya mulih-mulih. Duka ka mana atuh aden teh sakawitna bade dipaluruh ku neneng mung ku abdi teh diwagel. Jalanan hawatos mangkaring nuju ageung patuangan atuh. Cek biijot tuluy diuk narendeng jeung Neng Dewi dina kursi panjang. Sawios atuh teh aya mulih maneneng lah. Ulah diange emutan teuing tak kieu we neneng mangka di teh sayaktos nama kajurungan kutuang ibu dipiwarang ngalayat neneng. Parantos ngalahirkeun acana sun. Kaduana dipiwang ieu ngan ieu ngawartoskeun perkawis kantor. Perkawis kantor kumaha mang? Neng Dewi semureuwas kalayan neuteuk beungeut mangkanta. Kantor teh diical sadaya barang-barangna dilelang Neng. Diical usaha mang. Neng Dewi terus neuteuk. Diical nama kutuang ibu ka urang Palembang so. Kunaon ngange diical sagala mang? Anu mawi so aduh. Janten eta we hartos nama janten kieu margina tuang ibu ngical kantor sareng barang-barangna ka urang Palembang teh Neng. Muhun kumaha mang? Janten kitu teh we satosna aden teu ngantor-ngantor sumuhun. Salami kirang langkung tilu sasi. Jual tamu aya kana 10 jalmina sun. Nanaroskeun sametan. Jalaran saur anu naragih teh aden nyanakan barang sareng namut artos. Saurna teh kangge namihan modal kitu. Atuh kumargi aden teu aya sumping. Katuang ibu kalayan nagih cenah kitu. Kutuang ibu teh ditolak keukeuh we nagih ka tuang ibu. Jalaran itu mah teu terang di dadap di Siwaru. Janu kagungan perusahaan dina akte nama almarhum tuang Rama. Uy kanu nagih he bade ngayakeun pangaduan kan wajib. Nya kapaksa we kantor sareng barang-barangna diical jalan alim kapapanjangan janten urusan anu teh mana nuju teu damang. Nu sakawitna mah tuang ibu teh parantos engkeut-engkeut majeng ka sae. Ku ayana kitu brak we teu damang deui. Eta panginten emutan suhu Neng. Cek mangkanta ngajelaskeun naon rupa nu kaalaman ku Ibu Dede. Astagfirullahaladzim Gusti nu Maha Agung. Nah, kabina-bina teuing Kang Japar nya anyiksa kana batin nu jadi pamajikan jeung kanu jadi kolot teh. Cek Neng Dewi kasambung deui kanyerian batin ku nu jadi salaki. Malah make jeung ngaluar-luarkeun cipanon. Nanging sawios neneng ulah diange emutan teuing jalan tos kieu buktosna.
dalah di kumaha deui tah ayeuna mang bade nyangakeun ieu artos paparinti tuang ibu. Saurna teh Kang Sayagi di mana ende nomro mang ayeum neneng tampi cek Mang Kanta menuna duit di amplopan. Ari Neng Dewi teu buru-buru ngarawatan kelas segeruk ceurik. Atuh Mang Kanta jeung Bi Ijot pada tarungkul. Saurang ge eueuh nu nyarita sangeus Neng Dewi ceurik. Ras kana pernasiban hirup tuluy pepelengkingan. Bari pokna dibarung ku sungar sangir siganahan kanyeri. Aduh, Bi tulungan abdi, Bi. Bi Ijot reuas ningali polahna Neng Dewi. Ya Allah, kunaon Neneng? Kunaon parantos jerek nong, parantos karaos Neneng? Cek Bi Ijot bakating ku gempeur nyebutkeun parantos jerek nong. Upina mah leres parantos karaos Nyi Ijot, aing atuh ngangkir paraji. Ari moal kabidaan masuk, cek Mang Kanta. Sok Neneng ucu ngalih ka kamar. Cek Bi Ijot kuniang Neng Dewi nangtung. Uluy digendeng ku Bi Ijot bawa ka kamar. Goledag ngedeg kalawan Bi Ijot pokna deui bari suku ngaroroncod. Ucu sing sobar sing kiatnya bibi bade ngarangkil heula paraji. Mang Kanta wayan antosan heula di dieu. Harita Mang Kanta nyarita. Mangga Nyi Ijot keun Mang tungonengan we atuh ieu nayang parajina. Temal Mang Kanta. Ari Bi Ijot sanggeus kaluar ti kamar ngadon sirili ka tukang. Ceg kana boboko sirili ka jero deui taksiran geumpeur. Astagfirullahaladzim. Nah aing teh ngadon mama boboko kapan rek ngangkir paraji. Aduh Bi Ijot. Tulungan aduh Bi Ijot. Neng Dewi harita ngagegero Bi Ijot minta tulung atuh pugu Bi Ijot beuki geumpeur samar pola. Keutun ini sing sobar makan tak nih HP-nya. Oh ya jung atuh kali itu. Cek Mang Kanta geus kitu mah Bi Ijot kakara ini setengah lulumpatan. Kabeneran ini paraji nyampak aya keur sasapu di buruan atuh Bi Ijot pokna meuni geumpeur. Ma ini buru-buru itu ayo rek brot buru-buru. Kunaon ari Nyai. Sok tara puguh-puguh make jeung rek aya nu brot sagala. Aya naon Nyi Ijot? Cek Nini paraji kaget. Sumohon itu Neng Dewi tos brot tos karaos Nini. Nah atuh sok tara puguh-puguh nyarita teh. Kedagohan ini rek nyokot heula parabotna. Cek Nini paraji gancang unggah nyokot wadah parabot. Sabab Nini paraji kungsi ditatar ku bidan. Delila Nini paraji kaluar ti kamar bari ngais wadah parabot. Terus indit nuturkeun Bi Ijot. Delila geus tepi ka imah kasampak Neng Dewi keur adu songkol bari aduh-aduhan. Neneng tenang ucu bager ieu Nini tos ka dieu. Cek Bi Ijot bari nyekelan birit. Atuh suku ngaroroncod. Ulah motah ucu Neneng angguran babacaan kadinya. Keunda adatna istri mah kitu tuh geuning ieu tos deet ucu. Nyi Ijot gancang nyadiakeun cai haneut kana baskom atawa kana jolang mun aya mah. Cek Nini paraji bari ngusapan beuteung Neng Dewi. Ayeuna Nini? Ayeuna kunaon jalma teh nya? Ulah jeung ambek atuh da Nini nyaho abdi keur soak teh. Cek Bi Ijot kaluar ti kamar. Kakara ge Bi Ijot nyicikeun cai tina termos kana baskom. Baskom gede geus kareunge orak-orok gogowaran Bi Ijot pok. Alhamdulillah Robbil alamin nuhun Gusti. Si Neng parantos brot salamet. Harita Bi Ijot nyampeurkeun. Bari paramitranya nyampuran cai asaka ku cai tiis tina gentong tuluy dibawa ka kamar. Cek Nini ge da moal lila geuleuy. Nuhun ari tos salamet mah istri pamegetna mah Nini. Awewe tuh tingali meuni sehat. Sehat kieu jeung geulis di budak teh. Cek Nini paraji bari ngabedong orok. Ameng, nares we Neneng. Aduh, nyaan meuni hebring ye mah kabungan jimat teh Neneng. Itu meuni kutap ketap sareng soca culak cileuk. Nyaan murang kali ayeuna mah namanya brot teh. Namanya brot tos culak cileuk. Nya zaman baheula ge jeung zaman ayeuna mah beda atuh Nyi Ijot. Budak ayeuna mah kakara dilahirkeun ye geus bisa ngagemoleungeun. Cek Nini paraji bari ngadengkeun orok digireun indungna. Bagja Neneng kaguan putra mungaran meuni sehat kieu.
Mugi-mugi we masing panjang yuswana, masing mulus rahayu berkah salamet. Pait daging pahang tulang, sing soleh sing ageng milikna. Sing janten istri nu sajati, wanita wijaksana sareng si janten calon. Cek Bi Ijot ngecowis. Jadi calon naon Nyi Ijot? Cek Nini Paraji bari mesem. Sumohon sing jadi calon pamimpin nu jujur nu nyaah ka rahayat alit samodel abdi. Sing kersa ningal kaayaan rahayat di pasisian ulah ningal di kota bae. Dan di kota mah nu di pasisian ge sami rahayat. Ngadegkeun ieu sing leres-leres kangge kapentingan rahayat ulah diangge kapentingan abdi sorangan. Nagara sing leres-leres subur makmur rea keton lamun janji kudu bukti lamun nyata mun nyaah kudu nyata. Ulah janji ukur dipake pangbibita teu aya lepat na istri ge janten pamimpinya herang mencang. Meungeus Nyi Ijot montong ngecewis wae angguran taya si Neng geura pasihan tuang. Jeung naon we rencangna mah etang-etang ngawayahan. Cek Nini Paraji bari ngawadahan samping uruta atau para mitra. Dikana emerkeun dibawa kana kacai ku Bi Ijot. Neng da ini mah parantos salamet mang teh ngiring bingawe kalaya negerakeun puji syukur kanu agung. Musala jeung na mang bade unjuk permios we wireh tuang ibu bili antos-antoseun. Cek Mang Kanta pamitan. Enggak mang saurkeun ka ibu. Abdi parantos salamet sareng nuhun kitu kintu nanti ibu. Mugi-mugi ibu sing enggal damang. Cek Neng Dewi. Nini mang atuh dikantun. Mangga ujang. Tema Nini Paraji leos Mang Kanta kaluar. Tuluy kebat balik tumpak sepeda. Teu sabaraha lila di jalana harita. Mang Kanta geus tepi ka imah. Ngan datang ka imah teh Mang Kanta ngagebeg. Sabab nyampak aya sababaraha urang tatangga awewe lalaki. Di patengahan kitu di kamar aya 4 urang awewe. Atupok para mitra saurang awewe nanya bari ngareret ka Mang Kanta. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Teu sabaraha lila di jalana para wargi sadaya. Mang Kanta geus tepi ka imah, ngan sadatangna ka imah teh Mang Kanta ngagebeg. Sabab nyampak aya sababaraha urang tatangga awewe lalaki di patengahan. Kitu deui di kamar aya 4 urang awewe atupok saurang awewe nanya bari ngareret ka Mang Kanta. Geuning Mang Kanta sumping. Muli ti mana ri Mang? Wawi wangsu ti Neng Dewi semua. Dipiwarang ku Enen masihkeun artos nyai. Emal Mang Kanta bari sup ka kamar atuh eta awewe pokna. Guna mete abdi ka dieu. Sejang ngalayan ibu barang ngalebet ka kamar ningal ibu reng hapranyug. Ditaros teu ngawaler. Enggal abdi teh nyauran tatangga teu kantos lami sarumping. Ya Allah Nen. Nen, yeu emang Nen. Yo Mang Nen. Cek Mang Kanta ngagegero ibu Dedeh bari dicekel pigeulangna. Tuluy ngarampaan suku. Karasa ku Mang Kanta meniti is camewe. Ari dirampa dada geus teu ngarenghap si horeng ibu Dedeh pada ngariung-riung teh kari jasadna. Atuh puguh we Mang Kanta ngaranyug kalawan pokna bari cuma 5. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nen, hapunten emang Nen. Kitu deui keur ngariung pada ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bari saurang ge eueuh anu nyangka ibu Dedeh geus maot dumeh katingali. Siga keur sare geus kitu mah atuh tatanggana sabagian beberes di patengahan. Kursi jeung meja dikaluarkeun tuluy ngamparkeun karpet jeung sama. Sabagian deui ngabejaan tatanggana jeung laporan ka Pak RT. Kelilangong saurang ustada ngabewarakeun dina speaker ka sakabeh masyarakat nyaeta ngabewarakeun ibu Dedeh maot jam 5 sore. Burudul masyarakat sa-RW di dinya awewe lalaki pada juljol. Daratang bari katingalina teh bangun anu sardih naker. Atuh para mitra sadaya, bersamalah kaum ibu nu akrab jeung almarhumah careuri. Danya kitu meh rata-rata setiap aya nu maotong boro-boro kasebut baraya atawa kulawarga adalah dengeun-dengeun ge
milu sedih hujan Cipanon. Sanajan cek paribasana ngacerik ngaluarkeun cimata getih, tapi ka jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat geges teu bisa majar kumaha. Jeung moal bisa cengkat deui layon anu parantos mulih ka jati mula ka asal. Da puguh ceuk tadi ge takdir kalam ilahi teu bisa dipungkir kadar teu beunang disinglar. Waktos nasee.